Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Gunung Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 53 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceh Rebeka ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon, mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 53. Sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung cas. Kocapkeun di puncrut Gunung Cermai, harita Nyimas Ratna Kumala jeung Nini Pelet keur ngubaran Ki Buyut Petug. Nyimas Ratna Kumala harita geus ngaladang daunan keur piubareun. Ari Nini Pelet keur marancahan Buyut Petug. Buyut Petugna harita kadenge gegerungan bari kakejet sukuna akibat han kanyeri anu pohara kacida. Aduh tobat, aduh nyerina ieu beudi kabina-bina lah. Terus angka ieu aduh aing disunatan ku si sombreng soropeng lah. Buyut Petug gegerungan sakapeung noroweco kutuk gendeng kasih Openg. Jempe siapa tuh kaos lain kolot wae sia madala pira oge sakieu gegerungan amani alabatan jempe Petug cek Nini Pelet. Geus kitu kop kana ubar anu menang nyieun Nyimas Ratna Kumala tuluy cemprot eta ubar teh diciduhan 3 kali. Geus kitu mah eta ubar teh dibalurkeun kana urut tatu nyatana dina puhu buntutna Ki Buyut Petug
sap diusap. Teu sakara-kara Buyut Petug langsung ngarasa cager. Alah, dah cager ayeuna awak abdi teh aduh jadi harambang alah. Atur nuhun kaula nun nini alah. Aduh cager nini. Cek Buyut Petug bari langsung bisa cengkat. Nyimas rata kumala ngarasa bunga badegana ayeuna geus pulih deui. Syukur ari ki Buyut Petug geus cager mah. Terus ayeuna urang kudu kumaha ieu tindakan ini? Cek Nyimas rata kumala bari neuteup ka nini guru alias nini pelet. Ayeuna mah nya kaharti ku nini nyai. Musuh nu ayeuna tetela teu bisa dianggap enteng. Tapi tenang, sabab nini geus nyiapkeun cara keur ngayaunanana. Nini pelet eureun heula nyaritana, terus ngabagi teuteup ka Nyimas rata kumala jeung ka Buyut Petug. Geus kitu pok nyarita deui. Ayeuna nini rek ngundang calon-calon rakyat urang di bangsa setan golongan jurig barakasakan anu dipimpin ku Nyimas Kuntil anu ngageugeuh pangjaratan Leuweung Datu. Engke maranehna ku nini rek dititah sangkan ngaganggu katentreman urang lembur sangkan urip. Keun budak ngora anu ngaran si Openg mah sina ngalawanan jurig Kuntil saloba-loba. Kumaha cenah keketakna? Cek nini guru. Saya nini na iraha kinten-kintenna nini bakal ngulem rombongan juri kunti eta nini. Nyimas rata kumala panasaran. Keun isuk di wae nyai ngulem mah. Sabab ayeuna mah waktuna geus samporet maju ka isuk. Mangga nini mangga. Ayeuna mah urang reureuh we heula. Cacap nyarita kitu las nini guru ngiles. Nya geus kitu mah Nyimas rata kumala oge muru ka tempat matuhna. Kitu deui ki Buyut Petug ngacorelat tuluy ngaleungit. Sedengkeun kaayaan di saluareun guha harita Bah Murtado jeung Jakaloda keur gegerayem ngadaharan bubuahan anu dipurag-purageun ku kalong anu rabeng. Najan kurut kalong kapaksa didahar dataya deui dahareun. Duanana taya nu nyarita, nu penting bisa ngeusian beuteung ngarah bisa katumbu umur. Sabab ari kabur mah pimohaleun moal bisa. Lantaran kekuatan jeung tanaga geus dikunci ku Nyimas rata kumala. Kocapkeun di lembur sangkan urip. Si Openg geus udang ti samemeh subuh mula. Tadina sare di gardu tuluy muru ka tajug nu aya di tengah lembur. Di pipir tajug disadiakeun tampian paranti mandi jeung abdas anu caina ngocor ngagolontor tina pancuran herang ngagenyas. Si Openg mandi terus abdas geus kitu ngong adan sorangan, salat oge sorangan. Urang lembur geus taya nu kuateun salat ka tajug lantaran lemahna iman. Pantes we lamun bebari diganggu ku bangsa setan barakasakan jeung siluman silemin teh. Sanggeus panon poe mucunghul ti tebeh wetan, si Openg karek kaluar ti tajug muru ka imahna Bah Murtala. Nepi ka imah Bah Murtala kasampak Bah Murtala keur ngopi bari melenyun ududun kaung di teras imah.
Barang nenjo si Openg datang, paroman Bah Murtala katara gumbira. Si Openg uluk salam, tuluy gek diuk gigireun Bah Murtala. Nah kulem di mana Ujang tadi wengi? Abah mah asa leungiteun ku Ujang teh. Cek Bah Murtala. Uing mah sare di gardu bah euy. Satadina mah uing oge rek balik ka dieu. Ngan karunya ka Abah bisi kaganggu peuting teuing bah euy. Jawab si Openg. Padahal pantoge ku Abah mah teu ditulakan ieu. Tapi si Ujang mulang ka dieu. Keulah. Abah rek minta cai ka si ambunya dagoan. Cek Bah Murtala bari jung cengkat, tuluy ngajorowok ngagentraan pamajikanan. Telila Amburati norojol bari mawaci kopi jeung bubui sampe 2 gelempeng. Ujang, nabe sumping. Ari wengi mondok di mana Ujang? Cek Amburati. Nya bu, uing mondok di gardu ronda bu. Maturan ronda ngan kasarean uing naung. Kedahar engke berang uing hayang pelas jurangnya ambunya. Cek si Openg geus teu asa-asa siga kaindungna sorangan we, padahal weuh oge can lila. Heg Ujang, da loba hurang mah leunjurang hurang. Loba hurang di balong. Keun ke si Abah sina nyair. Nya lah, keun uing anu ngalak-kalapana mah ambu. Geus kitu mah Amburati ngaleos deui rek nuluykeun popolah di dapur. Hari si Openg nurutan Bah Murtala harita ngalinting dun kaung. Terus dikenyot tapi henteu diseungeut. Nah, geuning teu diseungeut rokok deh Ujang. Cek Bah Murtala ngarasa heran. Ngeunah bah euy amis jeung hareuy heuy. Uing mah da tara urut atuh bah euy. Resep ngalomohan dun kaungna we wungkul bah. Ujang mah aya-aya wae kalaguan deh Jang. Cek Bah Murtala. Bah Murtala beki resep we ka si Openg. Lantaran ku aya si Openg hatena jadi reug-reug jeung kahibur. Bah, tadi peuting teh uing tas megatan juri di sisi lembur bah euy. Cek si Openg nyaritana eureun heula. Bah Murtala manibun celik. Juri terus kumaha aja. Juri teh aya 2 urang bah. Anu hiji mah anu kamari gelut jeung uing teh geuning nu ngaranna si Buit Petu. Anu hiji deui mah pasti eta teh anu disebutkeun ku Abah teh nyaeta Nyi Mas Rata Kumala. Terus yang kumaha Jang? Ari Nyi Mas Rata Kumala eta teh geus jadi juri atau masih manusia Jang? Nya masih manusia atuh bah. Da moal aya manusia jadi juri. Ngan Nyi Mas Rata Kumala teh kaeunteupan ku ilmu siluman anu dikadalikeun ku Nini Lepet. Jadi tingkah lakuna teu beda jeung siluman kitu tah bah. Duh, karunya atunya ari kitu mah Jang. Nya puguh atuh karunya mah bah. Gelis-gelis hirup jeung bangsa jurig bari nyumput di jero guha anu poek jeung barala karunya uing oge bah. Aduh ari karunya mah tulungan Jang. Kumaha carana sangka Nyi Mas Rata Kumala bisa jadi cager deui sakumaha manusia lumrahna Jang. Nyakeun lah engke diusahakeun ku uing bah. Abah mah tenang-tenang we ulah milu mikiran masalah eta. Keun lah ieu mah bagian uing bah. Ya dulun we aduh Jang. Lamun teu mah Nyi Mas Rata Kumala bisa cager deui keun ku Abah rek diaku anak. Sabab Abah geus teu boga anak bisa. Ari ingat ka anak teh Bah Murtala sok luala we jiga rek niwir.
Si Openg ngarti pasti Bah Murtala kasuat-suat hatena kangaranna seorang kolot kanu jadi anak hese mau pohokeunana. Hayu Bah, ayeuna mah urang ngalah hurang Bah ka balong Bah. Gampang lah ngalah hurang mah. Abah pan buukna galing. Tah kari dipurulukan endog sireum we Bah. Pasti hurangna bareunang kada ngagulung buuk galing eta Bah. Cek si Openg teu euleum-euleum ngaheureuyan ka kolot teh. Tapi Bah Murtala lain ngambek malah bungaheun. Nya sok ujangna ngopi heula we. Usian heula beuteung, tah belum sampo masih anu jang. Kelamun ujang geus sasarap, urang ngalah urang ayo. Nya Bah lah, sok atuh tah ieu sampuna sagelempeng ewang Bah. Ngeunah sampo manehot ieu mah bayo, aduh ngeunah Bah. Cek si Openg bari gap nyokot sagelempeng sampe. Tuluy dipotongkeun meuni muyuktuk. Meuni muyutuk pikabitaeun. Teu dilirakeun deui, beuleum sampe teh dihuapkeun. Nepi ka panon si Openg kot ka peurembeun tah. Bah Murtala nurutan nyokot sampe tuluy am di dahar. Sanggeus cukup ngeusian beuteung ku beuleum sampe. Bah Murtala ngajakan si Openg ka balong nu aya di satukangeun imah. Balong Bah Murtala kawilang lega, caina herang, laukna loba. Si Openg mani bungaheun langsung ancrub ka balong. Ari Bah Murtala nyokot heula seser. Si Openg newak lauk kancra 2 anu baradag. Ari Bah Murtala nyeseran hurang. Bah, lauk naon anu bujurna badag Bah oi? Cek si Openg ngajak heureuy ka Bah Murtala. Lauk azin jang. Lain mah lain ah. Lauk naon aduh jang, taluk abah lah. Lele jumbo. Nya jumbo jadi badagnya. Sok aya deui teu jang. Nya aya tuh Bah. Sok lauk naon anu jadi artis Bah? Lauk nilem. Lain Bah ah. Atuh piraku lauk nilem jadi artis. Taluk teu Bah, taluk teu Bah. Oh, nya laba taluk jang taluk. Oh, tukul arwana Bah. Sanggeus ngadenge jawaban si Openg model kitu, Bah Murtala ngadon nyengeh seuri. Tuluy nuluykeun deui ngala hurangna. Si Openg ngala lauk deui. Sanggeus cukup ngala lauk, si Openg jeung Bah Murtala haranjat ka darat. Bah Murtala mawa lauk jeung hurang kana wadah arek dibersihan. Ari si Openg ngagedig muru kana tangkal kalapa arek ngala kalapa. Sanggeus deukeut kana tangkal kalapa, cerekel. Si Openg langsung nerekel. Najan awakna jibruk baseuh lantaran tas teuleum di balong, tapi henteu lesangeun. Ngan saterekel pisan geus aya di luhur tangkal kalapa. Pluplak 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 pluplak. Si Openg harita murag-murageun kalapa ngeunang sabaraha hulu mah. Sakalian ngaladauganana. Barang bang anu garingna dipurag-purageun keur pisuluheun jeung pinerakeun. Sanggeus beres sorosod tuluy si Openg turun ku cara ngaragrageun maneh bari nyorosod. Kalayang celek. Si Openg geus nincak lemah. Geus kitu mah si Openg gancang ngumpulkeun kalapa. Geus ngumpul ragayeung weh kalapa teh dibawa dipanggul. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina wanci sorena. Harita wanci sariak layung. Si Openg jeung Bah Murtala nepungan pakuwu lantaran rek aya anu dibadamikeun. Oh, pakuwu
engke peuting tambahan ronda teh nya sabab uing geus boga pirasat yo ieu nih siluman ti gunung Cermai teh bakal datang lobaan yo ka lembur urang teh Pakuwu euy cek si Openg. nya mangga tuh Jang ke dibejaan para warga lah karena man ronda mah ku kula oge bahkan malahan kurang gerek milu Jang Coba Pakuwu najan ruas sabab dibejaan ku si Openg juri gerek datang lobaan tapi Pakuwu teu ngarasa gimir malah hayang maju panghareupna pikeun yang hareupan bancang pakeuh anu baris nyerang kana katentreman lemburna. Tah ieu uing mah resep nak ka Pakuwu di dieu teh euy tanggung jawab ka rahayatna ayeuna naon maju panghareupna euy pan ari di lembur sejen mah nu jadi kuwu teh ukur bisa tuh tah ka bawahan teh euy nya bengkok bengkuk curug balas nunjuk ceuk paribasana mah nya Cek si Openg muji ka Pakuwu. udah geus kitu kawajibanana Jang salaku kuwu papayung lembur nya kaula kudu mayungan rahayat sakuat tanaga kitu meureun Jang Tembal Pakuwu tapi katara irungna rubah rebeh bunga dipuji ku si Openg teh. Tapi aya hanjakalna cek uing mah Pakuwu euy kunaon kitu Jang nya hanjakal Pakuwu ieu mah teu nyandung ujang mah aya wae ariteun teh Akhirna mah Pakuwu jeung si Openg kadang Bah Murtala mairan tiluanana ngobrol mani uplek cacap nepi ka wanci sareupna saterusna si Openg jeung Bah Murtala aramitan si Openg mah terus muru ka tajug arek salat magrib Bah Murtala nu tadina rek balik ka imah jadi era nuturkeun heula si Openg weh ka tajug rek milu salat berjamaah kocapkeun dina wanci peutingna kira wanci sareureuk kolot urang lembur sangkan urip anu bagian ngaronda geus ngarumpul di gardu Pakuwu geus tatan-tatan make setelan pangsi hideung nyolendang sarung makal bako jeung daun kaung teu poho nyoren bedog anu anyar meunang ngasah palebe oge sarua harita teh geus rek turun ti imah ngan palebe mah salian ti mekal ududeun teh bari mekal gula beureum sagala sabab ari peuting kitu masok hayang nu amis-amis kitu deui para inohong lembur nu sejena model Pak RT Mang Jamsa najan teu kagilir ngaronda harita geus talurun ti imah sabab geus menang beja ti Pakuwu yen musuh bakal datang dina jumlah anu cukup loba ukur Bah Murtala anu henteu turun ngaronda teh lantaran diulahkeun ku si Openg. Si Openg karunyaeun ka Bah Murtala anu geus kolot bisi labuh jeung bisi tunduh. Nya akhirna mah di gardu teh jadi tambah rame ayeuna mah. Sadangkeun di puncur Gunung Cermai harita ini pelet keur diuk sila di luar guha tepatna mah di saluhureun kawah Cermai di baturan ku buyut petug jeung Nyimas Rata Kumala. Harita ini pelet geus siap-siap arek mentangkeun elmuna geusan ngundang pasukan curig kuntilanak pimpinan Nyimas Kuntil anu ngageugeuh pangjaratan leuweung datu. Ayeuna kula rek ngondang Nyimas Kunti anu engkena bakal jadi rahayat urang. Ayeuna rek dititah ngacaukeun katentreman urang lemur sangkan urip. Itung-itung ngawanohkeun sekaligus ngawarah urang lembur anu geus kumawani ngalawan ka pihak urang. Cek nini pelet.
Mangga nini kumaha saya nawe nini daleres urang lembur teh kudu diwara komo budak ngora nu ngaran si Openg lamun tiasa mah kudu dicangkalak nini. Cek Nyimas rata kumala. Abdi oge setuju nini. Lamun bisa mah eta budak nu ngaran si Openg Suropeng teh diala sina benang dibawa ka dieu. Rek dijadikeun rujak babag ku abdi kaulanun nini. Cek Buyut Petug mairan. Nya sugan we ku Nyimas Kuntil bisa dicangkalak eta si Openg Suropeng teh. Sabab kasaktian Nyimas Kuntil oge lumayan luhur. Geus jempe ayeuna mah. Ayeuna kula rek ngundang Nyimas Kuntil sina datang ka dieu. Cek Nini Pelet. Bari reupeurem tuluy kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Nyimas Kuntil permata sari indah mewangi. Hadir Nyimas. Kaula ngundang geura datang. Datang Nyimas, datang. Cek Nini Pelet mungkas bejeb-bejebna. Nyatana jampe pangundang Ratu Juri Kunti. Nyimas rata kumala jeung Buyut Petug ngebandungan kalayan daria. Berai Nini Pelet ngabeuntakeun panonna. Geus kitu ujug-ujug ngekeh seuri bari nunjuk kabeh kaler. Sakedeung deui di ditu bakal datang gorombolan Juri Kunti. Siap-siap Nyai, urang papag ku awuran kembang tingklong. Cek Nini Pelet deui bari jung cengkat. Buyut Petug surti gancang cengkat bari ngajungjung tampayan wadah kekembangan keur mapag kadatangan abrulan Juri Kunti. Teu lila nyata bae di beh kaler katempo aya cahaya hurung maju ngidul. Beuki lila beuki jelas, beuki lila beuki deukeut. Anu akhirna katenjo abrulan Kunti hiber pating kalayang. Naluturkeun ratuna. Akhirna jog eta aleutan Kunti teh anjog ka puncrut Gunung Ceramai. Pas pisan hareupeun Nini Pelet. Haturan Nyimas Kunti wilujeng sumping di Gunung Ceremai. Kaula ngahaja ngangkir Nyimas di ayeuna. Sabab Nyimas anu kapilih bakal jadi abdi dalam anu utama di Karajaan Anyar. Anu bakal diratuan kupun incu anu jenenganana Ratu Anom Nyimas Ratna Kumala. Tah ieu jalmina Nyimas. Cek Nini guru bari nunjuk ka Nyimas Rata Kumala. Nyanggakeun sembah pangebaktos ti abdi kangge salira nini sareng salira Ratu Anom kalintang binga nu taya papadana keur jisim abri anu tos nampi pangulam ti salira nini. Cek Ratu Juri Kunti. Sanajan manehna geus jadi Ratu Kunti tapi ngarasa leuwih bagja jadi anak buah Nini Pelet. Sabab pangaruh Nini Pelet kacida dipikaserab ku bangsa siluman silemin. Buyut Petug harita gancang ngalaksanakeun tugasna ngawuran kembang tingklong salapan rupa di awur-awur mimiti kana sirah Ratu Kunti terus ka balad-baladna. Cara kitu teh mangrupa sambutan kahormatan pikeun para siluman mah.
Hatur nuhun. Nuhun Ratu Kunti. Pangabakti anjeun ditarima ku kaula. Tah penting ayeuna anjeun rek dibere pancen gawe ku kuliah ku kula, pancen gawe anu mulia nyaeta pikeun ngajorag lembur manusia, pikeun nyieun kakacauan jeung nyangkalak saurang budak ngora anu ngaran si Openg. Kumaha kira-kirana Nyi Mas Kunti, nah anjeun sanggup atawa henteu? Cek nini pelet bari neuteup ka Nyi Mas Kunti. Tapi nalika keur kitu, no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.